terus, semoga dapat modal lagi kembali. Yo, kripset, ciki, sapi, kambing, sapi, tai, sapi, anjing, ada banyak, tas kriuk. Ih, keripik anjing mau kan nih? Lagi keripik sapi, keripik setan, dan keripik kambing. Yo, dibeli. Masih amat sih, iya. Keripik setan, keripik sapi, yo dibeli, ada semua. Woi, lo, kenapa sih? Gabutnya sejujur mah. Ngabut iya tihang ya. Kita aja lemah. Woi, ini beli ya, dengan aing. Ayah keripik setan, jeung ciki sapi. Ciki sapi. Ya, keripik sapi maksudnya. Sapina urut kamari kurban lain. Iya tuh, lain lah ini asli di pabriknya. Pabrik sapi. Memang Memang sapi ay pabrik na. ayah, dan bumbu sapi tuh dibakar tuh sapi nanti. Oh. Ano niya na? Maeng hiji. Gedeng heula. Duitnya mana? Jadi dia heula atuh kos di warung be mun jajan depan ngakan heula meureun. Bisa gitu tuh. Di bahang dibeli bung ya. Bayang. Atuh cicing. Tapi akan hijilan bayar heulanya. Heeh, soalnya. Sia gede heula be. Dagang segala tuh ya. Atuh lah, ini yang modal usaha deui. Kengin warung mantas iya aing. Oh, ini modal di mana sih ya? Aing modal usaha nuker kamari. Menang duit di mana sih? Apaan tadi bere ku aing? Mangkana geura bere pandek belanja aing ieu ini. Lah kemari ge dibere tengah sakana naon aing kuat daang jeung delan Atuh pan poho kamari papi pakai makan enak ku mami. Emang ai sia moal daang ayeuna mun teu mere. eta pan duit loba bisa meureun jeung meuli lauk mah eta si boga duit daang di luar di jero ke naon daang mah Yang geus moal masak lah aing moal mere duit mah. ih Ayeuna moal masak. lah kitu tuh ya lah aing mah puyeng aing atuh pan percuma mere loba ge itu dibelikeun ka ieu mah masakeun mah Pan kamari mami poho dek masak malah meuli makan di luar. yeuh pokona aing hayang daang jeung kotok hirup Oh, ke dibelikeun dinaonkeun. Biasa bae. biasa Heeh, ke meuli heula nya. Nuhun ya. oh sia jasa bere duit mah 5 juta 10 juta aing daang jeung delan Angkana usaha caranya. Lah aing geus usahaku mah bae pan kamari geus sulap segala naon tetep bebeak duit aing. Atau usaha nas enggak poe. Ieu mah sapoe eureun atau sukses. Atunya kumaha ceritana ih? Alasan bae sia. Ya tuh berber. Mah. Ngobrol mah sajam. Meuli nang 1000 doang. Ya. Ih, bener kan cek aing teh ya. Itu ya tuh ya. Oh, deui. 2000. Oh, deui. Aing dik nyabut ieu deh ya. Udah. Mah. Mau bisa sih, mau bisa. Lagi Yang usaha. listrik dicabut goblok. Itu batur. Laut dia lampuan. Kok. Hadi itu mabur. Ganggu bae tadi cenah tah usaha aing. Ayo geus kakumpul loh, Pak. Ibangnya kurang. Ayo nama aing amun ngajedek we os gabut karena takuan teh. Bangsa teh ulul. Ngobrol mah sajam 2 jam. Jajan mana 1000. Keripik setan. Ciki sapi. Keripik setan. Weh. Lu mau barang akan lo, Pak. Pan minta teman. Banget sih ya, ini macam usaha. Usaha naon? Yang gratis wae mah lihat tuh ya.
gratis teman. Gratis. Di dunia ini gak ada yang gratis. Aing gajian. Gajian naon enggak. Sah. Yang satu aing utang heula. Pan seces jeung aing. Ih, ngutang deui. Oh iyalah. Bayar kuing ngamun geus gajian. Gajian di mana sia? Ih, sia teh ngajela ieu. Kayu ieu geus ngarumpul. Pan ieu nek dijual ku aing. Aduh, ya aing nu pengen ieu. Tah, tah, ieu 2000. Ieu jangan eta. Ih, buat sia ieu. Lain teh. Salah amat sih. Geus sabarengit ieu di dieu. Alah, tumben sebutan. Kebun. Tolong. Aduh, biasa dia. Sapuan dia. Tadi ayah job atuh ieu RT. Ai. Job naon atuh ieu? Masa itu jajan-jajan kumaha tuh? Woi, nak gua. Aduh. Bangsa jangan naik. Berhenti aing. Tuh, mana ieu aing? Jeruk jase kantong ieu. Aduh. Dagang di mana ada ya aing? Dagangan aing nang 2. Cara menang 1000 doang. Kunaon he? Kunaon? Teh, dagangan aing dirambet kon sekolahan padahal eta yang dagangan. Waduh, orang mana teh anak sekolahan tah? Teh nyaho? Warga aing mah dicarikan kieu. Nanya ke aing, nanya ke itu ke mana? Ai karunya jasa. Yang geus atuh sabar. Engke ge meunang untung deui nya. Ya aing balik atuh, aing balik hiji ya, nya. Mana Dita? Kadang kencan dihakan. Sarua sih aku ulul. Ihin mal, emang ulul ku naon? Nya negeri pertama diakanelan, tapi mulin 1000, ya 2 ya. Jadi 2000. Hiji heula tenang. Kadang bae. Geus cari tenan naon? Goblok CRT. Maaf atuh. Aing kesel ya, dirambet. Atuh rumah aya 5 teh dicokot 3 tadi. Kok iya? Nyokot dulunya kok saha? Goblok sekolah. Nyana sekolah apa tos naon? Sekolah. Lamun budak sekolah emang nyana kumaha sih? Atuh make baju sekolah, make tas. Oh. Kumaha teh? Dagangan manges beak untung mencan. Kumaha atuh rezeki mah moal ka mana ieu? Amun teh ge tagihan deui ku sia teangan jelmana. Yang gitu teh. Bayar dia. Enak dagang dia jadi dia. Kena untung aing. Ini pada buntung. Aing mah pan RT ieu nya. Terus ayeuna RT job keur eueuh. Aing ke bayarna nya. Astagfirullah. Nah, tenanan RT mah pasti dibayar. Nu lain mah teh nyaho. Nya. Teh bayar teh. Geus ayeuna sia keliling. Ku aing didoakeun bakal kajual eta. Goblok. Nu 2 ngehutang, nu hiji mer 1000 doang bangsat. Apa aing boy aina? Wih, bangunan saya. Hah? Dibeli ku aing yo. Wah, yang ruko-ruko aing yo. Pas yo. Mumpung loba duit aing. Kalau mah hiji dia kudu laku sia. Dia ciri laki itu harus jangan cengeng, nggak boleh cengeng, harus kuat. Mantep yo. Keripik sapi. Jualan sia. Oh ayo, Kamari cenah gawe. bunga,
Sahabat ya, ya dagang. Oh dagang, atuh dagangan nang hiji. Tadi mah lupa Pak Haji. Tah, nu dua ngutang, nu hiji bayarna 1.000 doang, temui 2.000. Terus nu dua deui dicokot ku itu anak sekolahan di jambret aing. Hai, emang saya teh hati-hati. Kok bisa gitu sih? Bisa dijamret gitu. Terus kadia diuk. Ini kumaha Pak Haji? Enggak ikhlaskeun bae. Eta mun nu ngahutang bere. Pan meureun can boga duit meureun nyana. Tapi kan geus teu dibayar Pak Haji. Ya mun hutang teu dibayar kakebelan. Hah? Mending getok bae mun kakebelannya. Enggeus Pak Haji, hayang ieu nya. Tapi bayar ulun Pak Haji. Henteu gedeung ya. Pak Haji ngasaan pertama jualan sia. Benernya siapa Haji bayar? Bener, kan saya nyawa sorangan duit aing loba jasa. Tenang, iya ngomong-ngomong. Ya, jualan. Fikir iraha. Karek ayeuna Pak Haji, eta ge coba-coba. Oh, maksudnya usaha leletikan heula gitu. Heeh, tapi lu baru ngutang. Kemarin dek laku tuh. Oh, sabar. Non nangan duit mah mendingan dagang lah. Bagus iya dagang daripada digawe capek. Itu mending dagang. Untung jeung urang, rugi jeung urang. Sorangan itu bener tuh. Pokoknya mah jualan mah ngeunah lah. Tapi ngomong-ngomong, itu terus bayar tuh Pak Haji. Bayar mancan. Tuh ngomong-ngomong ngeunah itu terusin saya jualannya. Bakal laku sih, bakal laku. Gak tuh Pak Haji bayar. Iya, yang bener motor deui. Elah tenang jeung aing mah. Elah. Aing resep yo nya leutik keneh geus boga inisiatif dagang. Aing resep paling resep. Nah. Ya, tenang bae sih jeung aing mah. Aduh. Maaf Pak Haji. Pak Haji, mohon duit nak. Kita ketinggalan. Keisukan bae nya mayarnya. Boing, ngerti. Kudu ayeuna. Ih, kedeung. Oh, kedeung lah. Aing balik deui. Ya, untung Allah dengan Allah, warga bangsa. Hai, terima kasih yang sudah nonton. Jangan lupa like, comment, share, and subscribe. Ulah peta loncengnya dihirupkan.